Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita munggarannya pamiarsa. Carios enggal anu judulna Gara-gara Munjung bagian anu kahiji. Ieu dongeng Gara-gara Munjung mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Ieu mangrupikeun bewara kangge kadang mitra anu resep ngabandungan satiasa tuh kana ieu dongeng. Mangga kanu gaduh naskah-naskah dongeng, naskah-naskah dongeng Sunda anu hoyong dipangaoskeun ku mamang, kantun hubungi wae kana komentar mungkin urang badantenkeun eta pangintennya. Atuh ngarah teh nyakolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang kawitan ieu dongeng carios enggal anu judulna Gara-gara Munjung. Kumaha jejerna ieu carios? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, wanci pasosore Mang Kasam karek balik dagang harita teh. Nalika nepi ka imah kasampak pamajikanna keur ngaharuk dibaturan ku dua anakna anu leutik keneh meujeuhna uruseun. Tisirikna paungku-ungku di tepas imah teh antara indung jeung dua anakna. Mang Kasam nempo pamandangan seperti kitu geus teu aneh. Lamun pamajikanna keur ngaharuk bari ceurik, pasti aya bang baluh dina jero hatena, aya karuwet, aya kapusing. Kunaon deui ana? Meni pating ngaharuk kitu bari careurik, aya naon inah? Cek Mang Kasam bari neuteup ka pamajikanana jeung anakna antep nakar. Anak lalaki Mang Kasam anu cikal memang hideung nembalan pananya bapana, lantaran biinah salaku indungna ngadon nyegruk ceurik bangun anu kanyerian nakar. Oh emak, tadi dicarekan ku si Ibi bapak, cek budakna bari mencerong ka bapana. Sorot panon budak sanajan can manjing dewasa jeung can ngarti sapinuhna kana kahirupan kolotna anu keur karandapan. Harita bisa katingali ku Mang Kasam, duanana panon anakna mungguh aya sinar kana langsaan batin. Dicarekan kumaha ku si Ibi teh Asep? Naon make dicarekan indung maneh kunaon? Cek Mang Kasam. Jang Asep sanajannya budak leutik keneh tapi geus pelag dina cumaritana, bisa nembalan kana pananya bapana. Tadi mate nambut beas ka si Ibi
pira oge sakobo kangge nyangu tapi ibit teh lain masihan kalakah nyebutkeun ka era cenah nginjem beas wae ka aing mayar tara moal dibere wayahna ayeuna mah piraku salaki gawe hayu we unggal poe teu mampu meuli beas-beas acan kitu cek si ibit teh nyarekanana bapak cek Jang Asep. Mang Kasam sahanteuna hatena langsung ngageri jeung nguntam panas nyeri alah batan digerihan ku hinis jeung teu mikeun we pamajikanana dikitu-kitu sanajan ku dulurna sorangan. Tapi Mang Kasam oge mikir dua kali teu wani ari kudu ngalawan atawa ngontrog najan ka dulur sorangan. Leuwihna ti kitu memang mahena oge rumasa dirina teu mampu meuli beas unggal poe lantaran nya kitu teh usahna oge pira dagang es dawet kitu oge pangdagangkeun nu batur kadang rame kadang sepi bari batina oge puguh teu sabaraha komo ayeuna cuaca teu puguh kadang hujan kadang rebun beuki hese we meunang bati teh. Mang Kasam ngodok saku calanana bari cingogo hareupeun anak pamajikanana pok nyarita sorana rada ngageleter. Ieu akang poe ieu mawa bati sakieu tah juk ayeuna mah geura beulikeun kana beas geura nyangu mahi jeung deungeunna pek beulikeun jeung deungeunna lamun teu mahinya urang nyocol uyah we hampura akang can bisa bebeunangan duit anu cukup pikeun bisa mayar hutang. Cek Mang Kasam bari ngasongkeun duit 20.000 ke pamajikanana. Eta duit ku biinah gancang ditampanan sakitu oge geus ukur pikeun manehna salakina make bisa mawa duit sakitu kahitung syukur lumayan daripada henteu. Nuhun akang saki oge rezeki abdi ti salaki ka ditampi cek biina sorana masih dumareuda. Jang Asep tanggah bari nempo ka indungna anu harita ngajungjung nangtung maksudna mah arek indit ka warung meuli beas. Pok harita Jang Asep nyarita sorana sarua rada dumareuda keneh. Oh ku abdi atuh meser beasna mah cuk atuh Kasep meser beasnya sakilo asin pada berem sabungkus gitunya pastah 20.000 cek biinah deui atauheun anakna daekeun ka warung teh. Biinah jeung Mang Kasam luas ningali Jang Asep baluas ningali Jang Asep indit ka warung meuli beas sabab teu nyorang jalan aspal. Ayana eta warung kabeneran masih di jero lembur bari deukeut jarakna teu kudu melang. Mang Kasam oh punten tadi teh Mang Kasam luas nitah anakna ka warung da sabab teu ngaliwatan jalan gitu. Mang Kasam geus kitu mah gura-giru indit kapancuran pikeun bebersih. Awakna nu karasa cepel jeung ararateul ku kesan mungguh teu geunah mun tacan mandi. Tisuk-isuk memang can nyangu bina teh beas dina jero gentong oge ledis koredas teu sa cangci aja. Jang Asep balik ti warung bari moal beas sakilo asin pada berem laju sesana 500 perak deui dikana cengek lain dijajan ke 500 deui mah atuh Asep bet dibelikan kana cengek gini cek indungna bari mencerong. Jang Asep gitu oh penting kene cengek mah Asep maling jajan temal Jang Asep soleh budak teh teu loba kahayang kawas budak anu liana nya atuh alus kitu mah tuh asuh deui juk si nyai ma ayeuna rek nyangu heulanya cek biinah deui mangga mak. Jang Asep unggek bari ngawalon pondok
terus nyamperkeun adina adi awewe anu harita keur ulin sorangan ditepas. Sedangkan Mang Kasam mah indit ka masjid gesan salat maghrib, anak mah teu diajakan. Jang Asep umurna geus nete 7 tahun, tapi can sakola sabab teu boga biaya jeung nyakolakeunana. Jang Asep sabarna mah geus sayangeun sakola, mindeng nyarita eta oge ka indung bapana. Tapi da kumaha, saya aya duitna oge. Peuting-peuting nalika Jang Asep jeung Nyi Rika budak anu kaduana geus salare tibra. Biina harita ngajak ngobrol ka salakina kalayan daria, nyaritakeun anakna nu hayang sakola. Mang Kasam rada rumahu. Memang dina oge teu oleh mikiran anakna salila ieu anu sakuduna mah waktuna sakola, tapi can keneh menang jajan, tapi can keneh menang jalan gesan cara nyumponanana. Budak teh meureunnan hayang puguh boga pengalaman sakola teh akang. Karunya we abdi maningalina jeung mun pareng ngadenge barudak lembur jeung lamun pareng ngadenge ku barudak lembur di jejelet teh peda katingali cicing wae di imah tara ka mana-mana. Hati abdi bati ngageri ka nyeri. Ngan leuh budak teh tara lawanan ina. Keun we da Kang oge sarua keur mikiran ieu teh. Mikiran sangkan budak bisa sakola cara batur. Nya Kang, nganti mana modal jeung daftar sakola sekaligus mayar duit bulananana Kang. Piraku urang kudu unjam-injem deui mah. Kadulur geus teu percayaeun ayeuna mah. Nginjem bias oge ngadon nyarekan geuning Kang. Taya deui cara. Iwalti akang kudu maksakeun maneh nginjem duit ka Engkong Cengli dunungan akang ina. Salila dagang peci sugan atuh. Nya salila dagang peci sugan we atuh. Ayeuna mah jol percayaeun jeung mere nginjem ka akang. Da batur oge sok aya nu ngadon nginjem duit ka Engkong Cengli. Dibere deui nginjem rek leutik rek gede oge ku Engkong Cengli mah. Nya atuh tah sugan we atuh Kang. Cobaan nginjem ka saha Kang? Ka Engkong Cengli sugan mere. Tapi ketang sakirana mah tak berat mah ka urangna. Terus disanggup mayaranana. Kaje entong cek abdi makan, entong nginjem. Hutang oge pan urang teh gede keneh kanu sejen ge apanan Kang? Nya atuh keun. Isukan akang rek nyoban heula nyarita ka Oding bade gasatiana Engkong Cengli pikeun negrakeun pamaksudan. Sabab memang akang mun hayang panggih oge jeung anu jadi dunungan pasti kudu ka Oding heula minta idin. Dungakeun we nya dunungan akang sing bageur mere injeman duit keur urang. Heuh Kang, ku abdi didungakeun pisan. Ngan omat tong gede teuing nginjemna. Paling gede cukup we watas 1 juta we Kang. Cukup luyu keur kaperluan nyakolakeun budak. Duanana akhirna mah aya dina kasapukan. Rek nginjem duit kadudungan Mang Kasam nyatana Engkong Cengli. Atuh geus kitu mah rep weh duanana salare tibra. Dina peuting eta mah bangun taya karingrang. Kecapkeun dina poe isukna Mang Kasam geus saged dangdan make baju paragi dagangna. Pikeun nidit dagang peci jeung es dawet di jongko pasar tempat anu matu. Kubiina dijajabkeun ti buruan imah. Tonggong salakina diteuteub meh teu kicep-kicep bari diupat dina jero hatena. Senajan bener leutik dina hasil usaha, tapi gede kanyaah katut perhatian anak ka keluarga. Begitu tega
mun aing kudu ninggalkeun teh. Salaki aing bakal kumaha buat mun kitu. Cek gerantas nabiina. Sarta sanggeus jirim salakina leungit tina teutepan. Leungit lebah pengkolan. Biina gancang asup deui ka jero imahna. Pikeun ngasuh budak. Caturkeun Mang Kasam harita geus nepi ka tempat anu dituju. Ngan aneh. Mang Kasam jadi ngaranjuk kaget. Sabab di hareupeun jongkok bet aya bungkusan daun cau jiga timbal. Kayaanana ngagoler kitu bae. Bari dirungkup ku injuk. Puriding. Sabulu-bulu ngadadak asa muriding carangkat. Bari pating sariak mangsa neuteup eta bungkusan. Rarasaan Mang Kasam meureunnan. Di eta tempat teh bet ngadadak sepi jeung keueung. Anu sok padahal mah jalma loba balawiri ngaliwatan pasar katut jongko-jongko sejena di eta pasar. Langit anu tarina caang teh da puguh keur wanci beurang. Ku Mang Kasam ngadadak asa jadi katingali poek angkeup jiga tanda arek turun hujan. Mega bodas robah warnana jadi warna kulau, ngampar di awang-awang, nutupan panon poek katut langitna anu bulau. Mang Kasam cek tetenjoana nama di eta patempatan bet loba jelema anu marake baju sing sarua bodas. Lempangna ngageuleuyeung jiga teu napak kana lemah. Beungeutna sarua kabeh. Jeung aneh teutepanana bet maralong kosong, teu lumrah cara teutepan panon jalma ilaharna. Ti kaanggangan katingali aya kareta kuda kancana warna bodas tibarengan ku angin anu ngakelebuk tarik pisan di eta patempatan. Kayaan eta kareta kuda kancana teh diwangun ku potongan hulu buaya anu calanga. Kalayan dihias ku purelakna emas katut berlian. Sarta kusirna wanoja gelis rupa. Dikawal ku dua dayang-dayang satiana sarua rupana gareulis. Reg eta kuda kencana teh terus eureun hareupeun jongko Mang Kasam anu keur ngahuleng moloho mata simeuteun kasima ku kaayaan. Sarta saurang dayang diantarana tembong ngakupaikeun leungeun ka palebah bungkusan daun cau tea anu tetep ngagoler di tempatna. Kejadian saterusna bungkusan daun cau teh langsung ngapelesat jika nu hiber nuju kana keupeunnan leungeun eta dayang. Tur sanggeus kitu kuda kancana tembong ngageuleuyeung deui laju ngabelesat ninggalkeun eta patempatan. Les angin anu ngagelebug leungit kayaan alam robah deui jadi cara sasari. Gebeg Mang Kasam ngarenjag kaget mangsa sadar tak-takna anu nepak di tukang disusul ku sora lalaki anu ngomong ditujukeun ka dirina. Kunaon ari Mang Kasam bet ngadon ngalamun kitu dicalukan tita tadi bet ngadon hari-hari we deui geura buka jongko angguran Mamang anu meuli geus kadaraguan tuh tetela eta teh Oding baladna dumasar tina rasa tanggung jawabna salaku mandor di eta pasar. Jeung memang nya deui di hareupeun jongko aya 3 jalma nungguan jongko muka. Mang Kasam gancang ngabalikeun awakna ka tukang bari rumengha terus neuteub antep ka jalma nu taya lian ti Oding geuning eta jalma teh. Mang Kasam gancang nyarita ditujukeun ka Oding bari miceun ka kagetna. Ai Kang Oding geuningan eta teh tiraha Kang aya di dieu Kang, cek Mang Kasam. Oding gancang ngawalon. Puguh tidak tadi kuring teh merhatikeun kayaan Mang Kasam ti barang jol keneh. Kunaon bet ngadon ngahuleng hareupeun jongko. Lain gancang dibuka pantona Kang. Nepi ka teu didenge caritaan kuring oge sakitu tarik. Kang Oding setengah negor ka Mang Kasam. Dumasar tina rasa tanggung jawabna salaku mandor di eta pasar. Anu memang kudu boga sikap tegas.
Mangkasa gentak nembalan bari sabener nama pangacianana tacan kumpul kabeh soak satu tas tadi ningali tetenjoan anu matak pikakeung. Aduh ampura pisan Kang, tadi kuring teh keur malaweung maklum keur loba kabingung ya teh Kang, cek Mangkasam ngawalon bari setengah nagerakeun eusi hatena anu memang keur marung kawut ras mikiran kayaan rumah tanggana anu terus dicoba ku hal kayaan milik rizkina bangun anu taya menyatna pisan. Kumaha Mang? Naya naon bet bisa kitu Mang? Cek Kang Oding jadi penasaran harita tumanya. Mangkasam jadi ingat karena tujuan penting anu geus di musawalakeun jeung pamajikanana pok harita muka caritaan. Kuring teh dia ngalamun tarik teuing Kang, mikiran hirup kasusah teh asa beuki mahabuk ngalobaan. Cik atuh tulungan Kang kuring Kang, cik Mangkasam bari rumah. Kang Oding unggek jeung ngarti kumaha kayaan Mangkasam kahirupanana. Oh, sing sabar we Mangkasam, keun kahareupna sugan atuh pinanggih jeung kabagjaan babarikeun usahananya. Amin amin, mudah-mudahan we atuh Kang kuring pinanggih jeung milikna teu hayuh bae hirup dina kayaan kieu. Cek Mangkasam ngomongna teh bari tetep rumah sabab naon andalkeunana hirup beunghar teh da kudu aya jalana heula. Lebah dieu Mangkasam boga cita-cita yang beunghar dunya barana. Kalawan asa-asa Mangkasam antukna kadenge nyarita deui nagarakeun pamaksudanana anu masih keneh disidem. Engke kuring hayang tepung jeung babah cengli Kang. Nah kira-kirana bisa mualnya kuring aya waktu tepung jeung si babah. Kang Oding katingali halisna kerung meh tepung. Can ngartieun kana maksud caritan Mangkasam meureunan. Nah kunaon make jeung hayang tepung jeung babah cengli sagala. Oh, jadi Mangkasam teh hayang tepung jeung si babah cenglinya. Kalawan tujuanana naon tah? Cing, gerah jelaskeun ka kuring, tong asa-asa Mang. Kuring teh arek nginjem duit Kang. Sugan jeung sugan we atuh mere 3 juta we lah Kang. Mangkasam ngajawab togmol. Nampa jawaban ti Mangkasam model kitu, Oding tembong ngadon ngahuleng. Pang-pang nama ngahuleng sotenan lantaran geus nyaho Mangkasam raweuy ku hutang. Ari ayeuna nyarita rek nginjem kabah cengli dunungan maranehna duaan. Bari sarua babah cengli oge nyahueun yen Mangkasam oge gede hutangna. Pamuhalan gancang dibere. Kang Oding katingali sabaraha kali narik napas panjang bari ngusapan jangotna anu ipis dina gado. Bingung bangun nama. Aduh, kumaha ieu nya? Kuring lain teu karunya ka Mangkasam ieu teh. Ngan kusabab memang kuring jeung si babah oge geus apal yen Mangkasam teh gede hutangna baringan lain ka hiji jalma. Jadi bakal rada hese dipercayana ku si babah cengli eta teh. Oh, jadi maksud Kang Oding teh si babah moal mere kitu lain Kang. Nya cobaan we heula atuh ku sorangan. Mere moalna mah buktikeun ku Mangkasam sorangan bisi pajarkeun kuring nyawanan. Ku sorangan we engke nyobaan nginjeum. Nya eta kuring teh era ari kudu sorangan mah ngomongna langsung. Asa teu beungetan unggah nama. Jadi kahayang Mangkasam ayeuna anu puguh teh kumaha tuh? Kang Oding neuteub antep ka Mangkasam. Nya kahayang kuring teh ayeuna Kang Oding kudu dae katalatahan ku kuring atawa pangnepikeun ieu talatah kabah cengli. Yen engke kuring arek datang sarta nginjem duit ka si babah. Kitu tah Kang jelas nama.
omat we Kang nya tulungan kuring Kang. Mang Kasam beterus makesal ka Oding. Kang Oding diselang ku bari ngahulang sakedeung, akhirna nyarita nyanggupan daek katalatahan ku Mang Kasam. Sanggeus kitu mah Mang Kasam oge gancang muka jongkona bareng jeung inditna Kang Oding ninggalkeun eta patempatan. Rada regreg hate sabab Kang Oding tetela bisa dipake andalan pikeun ngomong kanu jadi dununganan. Sedangkan ari Kang Oding satu tas mapayan jongkok ngaroris kana kayaan di pasar, langsung mulang sarta mengkol heula ka imana Babah Cengli pikeun mere laporan ngeunaan kayaan di pasar. Engkong Cengli paromanana mangsa Oding datang terus mere laporan ngeunaan kayaan di pasar. Tina gumbira jadi kurang Paroman Cengli mangsa Oding datang terus mere laporan ngeunaan kayaan di pasar. Paromanna robah tina gumbira jadi kerung halisna meh tepung. Nalika Oding nyaritakeun Mang Kasam anu boga maksud nginjem duit mentak kawijaksanana. Engkong Cengli bari muril-muril kumis ipisna anu ngawir dina tungtung biwir jiga kumis lele kadenge cumarita ditujukeun ka Oding. Jelas nyaritana oge loba keneh make bahasa anu kararagok tacan lancar ngagunakeun bahasa Sunda. Hanya itu orang punya utang di mana-mana eta, tapi sekarang ngomong mau minjem duit ka oe. Hanya teu bisa eta, teu bisa Oding, teu bisa. Tetela sangkaan Oding teu nyalahan Bah Cengli memang moal mere minjem duit ka Mang Kasam. Mang Oding anu memang rada deket jeung Mang Kasam bat karunyaeun hatena mun seug teu bisa ngoloh hate dununganana sakaligus nulungan Mang Kasam teh. Pok harita Kang Oding nyarita deui. Tapi hampurang kong nurutkeun saya mah naon susahna mun dibere nginjem saja nya dibere nginjem saja uang itu Mang Kasam teh kasihan kong buat biaya sekolah anaknya katanya gitu tangkong. Mang Oding bari neuteup antep ka Bah Cengli pinuh ku pangharapan engkong Cengli supaya bisa leah hatena. Tapi ku Mang Oding bisa katingali panon Babah Cengli anu sipit jadi mureleng ka dirina kasinggung ku caritanan anu dianggap maksa jiga nama. Hanya kowe orang sama saja ha maksa itu ngomong supaya hate oe luluh lantah en kalunya daripada itu Mang Kasam. Hanya maaf oe malas ngasih hati pada itu orang. Babah Cengli memang teas hatena teh geuningan hesek mikanya atau boga sikap karunya teu hayang nulungan ka jalma susah. Mang Oding terus neangan akal ku caritaan sangkan Babah Cengli jadi bener-bener leah hatena sarta daek nulungan karena kasusah Mang Kasam. Tapi engkong itu orang kan pegawai engkong juga seperti saya, boleh saja dikasih pinjam uang tersebut, tapi gaji bulanan anak potongin saja untuk melunaskan hutangnya. Gimana kumaha kalau begitu engkong? Engkong tetap gak mau ngasih minjem uang pada itu Mang Kasam? Hanya maaf oe tina bisa ngasih daripada oe harus mere. Lebih baik itu si Kasam oe pecat suruh eureun untuk kerja, paham? Tapi engkong hanya tidak ada tapi-tapian ha. Oe tidak sudi ngasih pinjaman sama itu Mang Kasam. Atau kamu orang oe pecat juga ha? Biar tidak terus-terusan maksa minta kebaikan oe. Aduh, jangan entong atau engkong, entong. Saya akan susah lagi nyari pegawaian
Kalau saja saya dipecat oleh engkong mah, nanti akunya jadi pusing kong. Hanya, kalau begitu ya udah, cepat pergi kowe dari hadapan oe. Katakan sama si Kasam, kalau pingin punya uang, ya banyak kerja yang betul hanya. Mang Oding rada murungkut nempo dunungan anak ambek mah. Ganjang harita kene pamitan. Baik, kalau begitu mah saya pamit dulu sekali engkong. Jeung apa yang dilisankan ku engkong barusan tadi akan saya tepikeun sampaikan kepada itu Mang Kasam yang kong. Hanya dengan senang hati silakan kowe pergi Oding. Geus kitu mah Mang Oding gancang indit ninggalkeun imah babeh cengli dununganana. Li Angtong pamajikan babah cengli tembong ngurunyung di kamarna sarta gancang tumanya ka salakina. Aya naon bieu bet ambek ka Oding bari gasatiana. Hanya kenapa engkau barusan marah-marah sama itu si Oding? Li Angtong anu panona sarua sipit terus mencrong ka salakina. Li Angtong kawilang geulis rupa jeung ora keneh umurna teh jauh aya di sahanapeun babah cengli. Babah cengli bangun anu hoream teutepan pamajikan. Babah cengli bangun anu hoream rek nembalan pamajikanna teh. Tapi teu burung mah nyarita. Tapi karek oge calangap, nah atuh ari ujug-ujug. Euleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad. Kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Keun atuh. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.